Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadaya, mugia aya dina ginanjar kawilujengan sararehat jasmani rohani sadayana ya. Atuh dina danget ieu sumkuring Kang Asep teh ya bade midangkeun hiji carita pondok pengintennya atanapi dongeng lepas lah gitu ieu mah. Istilahna teh sapertos ya bodoran lah pangintennya. Atuh kalayan bade nyanak judul dina danget ieu nyaeta si Abah Muryang. Tah kumaha caritana? Kanggo wargi-wargi sadaya semanganya wilujeng mararanco sadayana nya. Alah. Dina hiji lemur singkur atau lemur anu nyingkur di hiji patempatan di hiji daerah di hiji wewengkon di daerah Sumedang. Pemandangan nu sakitu endahna, sawah nu sakitu hejona, pokona mah mantep we pemandangan ada para wargi. Aya hiji bumi atanapi dina aya hiji tempat, aya hiji bumi, aya hiji rumah anu ditepatan ku hiji tokoh anu kalentang tos teu birek deui di wewengkon eta mah nyaeta anu namina teh si Abah Suridi. Ngan dina danget ieu saurna teh si Abah teh cenah nuju Muryang. Duka teuing kunaon Muryang nama ye para wargi. Dan duka hayang samsu, duka naon ya pokona orang Bandungan we nya teuing kumaha lah pokona mah gitu. Sumangga ye kieu cenah si Abah teh ye. Geus dirasa-rasa beuki ka rasa. Atuh dipikir-pikir oge nya ieu ku dewek teh beuki kapikir ieu teh awak teh meuni geus teu pararuguh ieu teh duh. Geus aya kana tilu poena leuwih awak teh ieu teh Gusti nu agung. Jabaning si maonah ka mana deui nya ti tadi teh we teh nyanehna teuing ka mana jelema teh duh. Sakieu salagi ger-gering teh aduh Gusti nu agung. Pohar aing ngaboga pamajikan teh. Didenge-denge mah tadi teh lamun teu salah mah cenah erek ka sawah tapi teuing nyiar naon deui. Ting nyiar tutut, ting naon ting keong meureun lah. Aduh Gusti nu agung. Dina kaayaan si Abah nu juga gerenengan gitu teh aya sora panto diketrok di paling luar. Duka saha ieu para warginya? Cobi we urang dangukeun ieu kumaha cenah ieu. Gitu. Duka saha tamuna teh ieu? Duka panginten nu dianti-anti ku si Abah. Duka tah cobi we urang dangukeun namanya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelema teh ka mana nya eta ieu? Lain didenge-denge ku dewek siga aya uluk salam ieu teh euy. Waalaikumsalam. Ka dieu ka jero we ka dieu yeuh. Saha teh dari luarnya? Oh, siap-siap Pak. Mohon punten banyak. Duh. Bade kalebet ti adun yeuh. Biasa we, Pak. Lain sora pantau tewat kayak gitu panjang gitu sorana teh euy. Aduh ya Allah. Geningan si laing dun euy kumaha cager dun. Alhamdulillah Abah adun mah sehat walafiat. Ngan Abah ye kumaha ye cenah ye nguping mah tadi ti emak cenah Abah nuju Muryang. Puguh Abah teh duh ieu teh geus 3 poe dun. Geus 3 poe Abah teh dun Muryang teh meuni asa nya dari awak satulang sandi Abah teh teuing kurang naon ieu teh duh Gusti nu agung. Meuni siga nu di geus digebugan teh geuningan sardun. Alah buah-buah si Abah mah lain buah-buah naon lain teh ngomong teh suka mana karep we teh deui. Ada adun ge apalah tuh mah. Penyakit Abah moal jauh pokona mah. Lain moal jauh kumaha ieu si lain teh ngomong heula ka teh we teh kudu jelas teh teu deui. Alah pokona mah adun nyanak bah. Nyanak naon teh cuy ka dieu geun ieu sugan di Abah cager aya lain geus mawa kitu mah euy. Tah ieu ye bah ye. Samsai pokona mah. Siapa mah samsai ubarna teh jeung Cikopay nya banyak. Aduh aing mah euy.
Alhamdulillahirobbil alamin. Aduh boga anak teh geuningan bener pisan ya. Nyaho istilahna mah nganyahokeun kanu jadi kolot si lain teh dun. Alhamdulillah katarima putusan ku Abah. Abah ira teh jag-jagin nempeun geus kieu mah ya duh. Komo eta geus gadeuleu naon Samsu jeung si kopi-kopi kitu mah duh gratis atuh ka ditu dun. Siap bah pokona mah lah, nu penting Abah sehat. Abahna cager nya gitu ku adun didoakeun. Nur pisan dun. Lain didenge-denge tadi si lain teh papanggih jeung si Maonah di mana eta teh euy? Nya eta tadi teh pas ieu naon nuju ka warung tadi teh Pak. Meser sesepeun. Aya si emak gitu, penak sareng si emak gitu. Naros biasa we gitu tah. Saur si emak teh cenah itu tuh si Abah cenah keur muriang coba ka itu cenah teangkeun dun gitu tadi teh saur si emak teh. Oh, baru teh kitu nya. Muhun Abah, aduh. Nu mawi adun teh langsung meser Samsu teh tah 4 bungkus. 4 bungkus kanggo Abah khususon teh pokona mah lah. Aduh, kanyaha adun kopina biasa we tah cap ieu teh ningan udah semerani teh Abah deuh. Katarima pisan dun Abah ira teh jag-jag geus sieuna mah duh. Da terang adun oge Bah. Da moal salah istilah nama obat kanggo Abah mah pasti samsaya obat mah deuh. Kayak gitu mah tuh. Atuh hayu atuh eta gratis heula kopina ka ditu. Mungpeung ieu keneh ieu ayeuna teh istilahna teh naon gitu. Masih kene beurang Abah gerada jag-jag ye. Lain Abah tos tuang teh acan tadi, mau beli teh acan tuang mah kumaha atuh ngaleut kopi panginten. Geus tadi teh biasa we bubur ngayam tadi teh Abah teh isu keneh tadi. Mata esok itu geura tinyu tah mun asa geus. Asa deung dileueun kieu si kopi teh ye. Siap Bah lah pokona mah penting mah Abah sehat pokona mah nya. Pokona mah Abah sehat alhamdulillah dun. Tarupina mah kitu para wargi geuningan si Abah teh muriang teh lain samuriang-muriangna. Geuningan hayang rokok jeung kopi si Abah teh aduh ya si Abah ya. Tarupina mah sakitu heula naon rupi anu dipedar ulah kirang-kirang hapunten nya para wargi sadaya. Ieu mah ngasa ukur heureuy banyol atuh bidi aya nu kasubat kasabina ulah kirang-kirang hapunten. Sakitu panginten nya pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.